Kuda ngedul. Zaman baheula aya hiji kuda nu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngejual barang dagangan anu loba diperlukeun ku urang kota. Kusabab ngarasa hoream kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganan. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul. Rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan-jalan si kuda ngedul teh ngagejeburkeun manehkana walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah nu dina tonggongna bea kabawa ku cai serta teu bisa kepulung seeutik-eutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa, kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa terigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan, atuh puguh wae tarigu teh bea kabawa palit. Bari jeung ampe Abdul terus balik deui ka imahna. Teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pegawean jiga kamari. Abdul neangan kapas, tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan, tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolang model kitu, sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna.